Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda, singkahan kumanah anu awona, anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya di mana beayana utamina pisan mah para baraya ngagaduhan hanjaya carita Jawara ti Guhamaun anu kiwari yang karangan kileksa baris dipaluruh bagian anu ke-27. Sakumaha anu kantos di Bandungan di Dahanca anu katunda menutu lakuna malam Sabtu walatan waktu pedaran Mang Dedi kebegatuan Cinyemang semedarkeun kaayaan alam ti peuting di Kademangan Cibendi. Malihanlah kesemahan kumurkana kula warga den Purwaternya. Nganyak itu ngaran-ngaran jeung baraya mah aya we jeung belum sesekelanna teh lo. Naon maksudna Mang? Nyarios kitu maksudna mah kamurkana. Nu tetap neuteuli ku alatan mautna. Ujantan bapana nyatang juara pati. Kumaha atuh para pamirsa, lajinganana ieu caritana anu bakal kajadian langkung pos mangga urang bisa Bandungan ku sedana. Teh hidak Mang diandangeut ieu secara pribadi oge ke radio SMS FM 101,7 mangkuk di wewengkon Salabintana, wewengkon wisata ngahaturkeun ngudujeng taun anyar. Mudah-mudahan nyatana tahun 2017 anu rek dipaju urang sadayana urang aya dina sehat jauh tina kasusah nya. Anggan tina kasusah jauh tina kabingung cek ngruwakan di teh mah. Naon rupi anu kaalaman kahareup tabah urang turunya sabar tur tawakal. Mudah-mudahan Allah tiasa ngarobah naon rupi anu kurang kaalaman tahun bakal datang nya. Tina ripuh ulah ripuh teuing atuh. Setelahnya haturan kasadayananya utamanya ke para baraya memikirkan cerita garapan mau. Mudah-mudahan Allah aya dina kinanjar kebucingan sabosna. Hatur kumarupi perhatosan menang kadihilat janela poho pantul balikan dikunci. Kembali urang pusatkeun perhatian urang kana ieu carita mangsa alam ti peuting di Kademangan Cibendi khususna ka Murkana Atena.
Mangsa alam harita teh beuki puting bae. Sang geus Murkana atuh harita wareg ngobrol jeung dulurna. Murkana dipernahkeun di hiji kamar anu ralesik jeung bertah meunangna tebahan. Simbut jeung sagarupa kaperluan geus disadiakeun. Estuningan karirep sare karidug sare. Tapi nya kitu ngaranna ge manusia khususna Murkana teh kitu. Barang sup ka jero kamar anu sadiakeun ku lanceukna nyatana Kancanawati hatena betheab. Rasa panas timbul rasa sirik jeung dengki tegenah ngumpul dulur kitu teh. Namun sababna sabab teh karasa ku manehna. Atuh sanggeus aya di kamar teh Murkana lain sare telah ngajentul dina kursi yang hareupan meja leutik. Ari panon malong kana bilik nu dipapasan ku tulisan Arab. Loh, tetera si Wirasada jeung si Kancanawati ngapidang dijieun kasenangan hirupna bangun tenang jeung ngarasa bajangan hanyaka. Anu disebut kasenangan teh nangtungna dina katunggaraan dulur pribadi sarta kajida manghanjakalkeunana. Ai si Kancanawati kana kadaek dikawinku musuh. Keur si Wirasada ge kana dulu ka musuh deui. Goblok. Aing mah teu suka tarido teuing. Teu bungah aing dulu. Ngajan heueuh ge aing dihormati da badamai we. Bisa diolo kawas ka pejuh we aing teh memangna. Aing bisa dituju-tuju pikeun aing mah. Dikira kitu aing mereka bawakeun kitu sia-sia duaan. Moal dulu. Aing mah moal hianat jadi bapa. Malahan mah kudu ngabelaan sia godog beli ngajadog dina katunggaraan aing sia mah rajin teu senang. Kudu mangbalaskeun ka nyerianana. Aing teu meunang nurutan si Kancanawati kemudian si Wirasada tah pejuh teh. Piduan we meunang-unah sare paraban. Teu inget bapa modarku salaki da si Kancanawati. Uyuhan aing mah. Malahan mah kudu hasil dumpas balan si Purwa ku aing ye. Tenyokeun sia Purwa aing ye. Murkana. Tapi kumaha carana ieu? Iraha aing bisa laksana. Narek hasil atawa moal tujuan aing teh. Murkana ngupat sajroning hate. Nyata-nyata dikacicing kadua dulurna anu dianggapna geus meluk ka musuh nabala dikalawan anu sakuduna mah ditumpurkeun. Atuh ngajan dihormat disenang-senang oge ku Murkana mah teu katarima we. Naon sababna? Sabab boga rasa yen dirina diolo-olo dibebenjokin kawas ka budak borok hulu. Sangkan daek ngahiji babarengan jeung Den Purwa kawas dulurna nu dua teh. Cadangkeun Murkana mah beda tujuan hirupna, beda kahayang jeung cita-citana. Mangsa alam beuki gempling beuki peuting teh. Kancanawati jeung Den Purwa geus arasup ka kamarna sarta geus tibra karulem. Itu deui kasepuhan Aki Puralaga geus dimikirkeun naon. Tibra we di kamar khusus. Sedengkeun Wirasada barali ka imahna jeung pamajikanana nyatana Nyi Sutirah. Dijajatkeun ku Jangwardi bisi ayat nanaon cenah. Dina kaayaan alam kitu Murkana mah kalahkah nahuhuleng we kumbar lamunan. Hatena tambah nyongkab panas ting hareab kana beungit. Asa direlewaan ku dulurna anu dua. Nu geus ngahiji jeung Den Purwa. Malahan mah takali jadi pamajikan lanceukna ka Den Purwa.
tungtungna kumaha Murkana teh kuat nahan hatena anu panas nongkap jantung ajo-ajolan. Jumur kana ngantung sarta ngojengkan keluar di lawan kamar. Boga niat arek minggat satadi nama. Tapi barang geus aya di luarin kamar kapikir deui. Yen peta kitu teh salahna kabina-bina. Naon salahna sabab bakal ngagagalkeun lupa cita-citana anu keur diperjuangkeun. Aduh. Udah kumaha aing teh tuh da kudu nya sabar nyiksa diriku jalan ngejedog di ieu kamar. Sabab bikin aing mah kamar nu sakieu bersih jeung sareungit teh sengit minyak duyung. Mangrupa arang anu hurung pikeun aing. Munasabah anu manasankeun hati aing. Ngaudangkeun ka ceuceup jeung kamar aing ka si Purwa. Geus begaran bapak aing. Ya, bet kudu ngaraman ki aing. Wayahna Murkana, wayahna we heulalanan. Ngajedog heula si Murkana nepikeun ka beral-beral mah. Isukan balik tubuh keneh aing. Geus kitu. Mau masuk di kamar. Kasubri para wargi, panjangna alam peuting tika catur dina ieu carita urang jojo ringkesna bae. Nginaan Murkana teuing sare teuing henteu, nyaho-nyaho isu kue harita teh. Pajar geus sibar manuk-manuk geus recet di serada. Hayam jago kongkorongok patemalan jeung jauh. Mata klar jeung mata kuas. Tapi pikeun Murkana mah lain mata kuas, lain mata gerah, lain mata senang. Kalakahna geremet hatena pajejeut jiga siki kadongdong. Kadang warga urang lembur Cibendi geus ngarari sarta geus baralik deui di masjid. Itu deui Murkana harita teh ngoreja tudang padahal mah teu sare saputing jeput ngileuk we gawena teh. Terus dangdan gesat-gesut. Sabab mesti sabar, hayang geura intip ninggalkeun Cibendi anu dianggap ngaraka umanehna. Rek ngajungdung ka Gunung Kalayar, cenah deuk neangan urut sobat bapakna baheula. Bebeja heula tawa ulah lu. Bebeja entong, bebeja. Nanti bebeja mata curiga wahina tujuan aing gagal deh. Meninggi bebeja dah mematak nanaun. Cek Murkana jroning hatena berjeng letek kuya ulai. Sabab saputing jeput tu sare-sare. Sabab kaganggu kulamunan jeung kahayang jeung kacicung. Terus keluar ti kamar satengah sasampoyongan. Sanggeus saged menang dandan barang serong katengah imah tapung jeung lancikna. Nyacana Kancanawati anu kakara rengse salat subuh. Atu lancikna ngarasa kaget sabab adina geus saged. Da jiga geus dandan aya ka mana Murkana? Cuk. Mending lain teu betah di dieu. Lain teu sono kadulur teh. Kasih akang kitu sono na mataku. Tapi kuring teh kada terusan loba urusan itu jeung sejen. Tak aku ada kitu ce punten bade ami teh itu hayang indi tisukeun mana teu panah di jalan atuh. Ka mana Ikang Purwa? Cek Murkana jiga heueuh bari jeung menerkeun ikatna sarta ngarampaan tarah bedaung bisi tinggalin.
Kumaha ieu teh atuh teu bebeja ti sore keneh. Atan kudu daang heula meureunna da kakalang sewung teh dieu lain lampahan deukeut-deukeut. Kakalang sawung teh ulah kitu atuh. Da ieu teh lain dinulian apan dilanceuk sorangan. Kaelana sok dieu heula urang bebeja ka akangna. Beureum jeung nyadiakeun dahareun. Cek Kancanawati gegem ka adina teh. Bari jeung teh hatena handeueul ngadenge omongan adina kitu. Ulah ngaremputkeun dah. Bae teh dahar geula ge. Penting teu. Penting mah bebeja we ka si akang gitu duh. Rek mulang ayeuna we kitu geus lah. Keuna teh kudu memuluk sasarap sagarupa. Da geus biasa pan urang mah tiba lage. Murkana maksa Hayang balik harita. Atuh Kancanawati teu bisa ngahalangan. Ganjang nepungan Den Purwa. Bu harita keur aya di kamar kakararengse salat subuh. Atuh puguh ngajenghok reuas Den Purwa teh. Dina mangsa ngadangu bojona nyaritakeun maksud adina. Nyatana Murkana. Torojo ka tengah imah muruka Murkana. Kete naon ieu teh? Nah kekepeteg arek mulang ayeuna piraku atuh teh si acan onaman ke atuh dahar heula naon ulah sok urusan teuing. Atuh nuhun Kang. Abdi teh nampi kana kasayan manah akang mana salira teh Kang. Nanging kapaksa we bade bios ayeuna mumpung enjing keneh maksud teh sun bilih panas di jalana margi aya periogi kanu sanes Kang. Cek Murkana Sopan pisan. Teh nyawa teh mah meurepan. Mun teu aya teu teh menikah tega-tega atuh aya apan acekna geus sono keneh ka dulur teh. Malah wirosodara mah burung gagalan nang geraheug. Da teh dibejaan heula. Den Purwa handi euleum. Tepat tinggi dinang ka adina lamun kudu balik harita. Tapi Murkana keukeuh peuteuh hayang balik. Atuh Den Purwa jeung Kancanawati teh bari sangahalangan. Nu akhirna ngajurungkeun we ka Murkana bari jeung hate mah teu genah. Asa kurang sugema narima dulur teh. Darusuh teuing nganjangna. Leos Murkana mah indit meningal gede gagancangan. Kabawa ku nafsu jeung harapan Den Purwa teh kapas nu hayang buru-buru jauh. Kasubri para wargi. Can urang tunda heula atuh kaayaan kademangan atawa lembur Cibendi. Insyaallah kapayuna kasampeur deui. Ayeuna urang pusirkeun lalampahan Murkana ninggalkeun dulurna jeung lembur Cibendi. Manuk recet di jalan mata kelar jeung mata kuaas. Manuk can guruleung meunikeun ka ngagunuk untuk binatang kalwa. Barang Murkana ngaliwat perung atuh pating kocecet di sarada jiga nu kagemahkeun. Bre jijama ke lumaku nyatana Murkana. Saja jalan mahatena eta Murkana teu boleh ngageremet teh. Asa teh geunah nempo dulur senang teh. Lamun senang ngatina jalan sejen mah jigana milu reueus. Tapi pan ieu mah bet ngahiji jeung jalma anu dianggap musuh ku manehna. Atuh teu sugema kana hate. Kurang ajar ari aing tah peduh-peduh. Si Wirosada pabengok Kancanawati deui. Teu beunang dipercaya hirupna teh kalau kader ngahiji jeung musuh. Mun kitu carana mah geus lain dulu deui ayeuna bajang aing. Sabab yakin ngahiji jeung musuh satru bubuyutan. Keun sia da moalana kitu jalan nama. Tangtu ku aing kabeh diperenan. Itu di antarana gegelanna Murkana bari nongtoyod limpang. Beukeulila beuki jauh ti Cibendi. Malah akhirna mah jog anjung ka jalan satapa.
terus mapai kebun kopi jeung kebun sampe. Nu akhirna ku ceragai di tempat terus natak nanjak nu ka pasir. Nu ngajegir tonggokeun Cibendi. Barang tepi ka di tempat renur kana eureun berjing reha prandu kawantu capek. Lumampah teh dipaksakeun sabab kadorong ku hawa nafsu. Pedah ningali adik jeung lancikna, hirup senang jeung musuhna. Lantaran ngerasa capek gek diuk dina batu handapkeun tangga jengkol. Kesang ngoprot, padahal mah can panas-panas teuing warna kitu teh. Da puguh isu kene paling oge pukul 8 dalapanan ngan eta atuh. Henteu panas di luar, HP panas dongkab. Ternyata toh hari si Perwati jeneng demang si setan teh. Palingan atuh eta ngangkuluk loba balada. Nyah, kumawasa jeung kumandesya goblok. Teu uyahan sia. Ngasina ka aing, ngasina ka babaing. Rasakeun sia Purwati deh hiji mangsa mah sia modar jaleukeun aing. Tapi kumaha turunanana sabang si Kancanawati tepan kalau geus kakanuman juga nate channel asli dong jadi alo aing meureun mun kitu mah tare boga teduh teh si Kancanawati teh apa deui teh kita naon salahna tumpur lutus ke kabeh ku aing seperti nya alo rek suwanet sabado teh pokona aing teu suka. Sabab naon anakna si Kancawati sarua jeung miara turunan musuh. Lantaran masa mata-mata si Kancawati lanjut aing reuneuh lamun teu ku si Purwa. Jadi anakna teh turunan si Purwa. Sarua hibodanan kabeh aing. Si Rosada deui. Kudu pisan sahureun gablek lanjut jeung adi teh. Nu bisa diandalkeun. Dulur teh jadi lur barayalar. Tunai tenyan teh. Jangan di bawah badami. Goblok. Rasakeun sia Rosada. Kancanawati, Purwa. Aki-aki turun tah. Modar sia ku engke masih aku aing. Modar sia. Murkana bari jeung diuk teh kukulutus siga nu gerau anyar. Ngomong babanger. Berjeng nupeukeun pereupna. Bengek bareu jeung kuntu kekerot kancing jigana bae nahan amarah. Beuki lila ngalamuna Murkana beuki ambek ka pihak Den Purwa. Sarta cucung kaduluna udua. Akhirna ras inget deui ka naon anu geus dibadamikeun jeung si Jamil. Yen arek ngayakin wawales ka pihak Den Purwa ku jalan lantik. Ras deui inget ka sobat bapana anu ngancik di Gunung Kalayar. Sumangat Murkana ngagedur. Gregeteun hayang gira-gira menang bantuan. Sangkan naon, sangkan hasil ngabinasa. Man dipawara, nu dipercaya ngawasa pagurun kalasawun. Ya bener. Aing ingat aing mah aing teh kudu buru-buru ngajalankeun rancana teh. Aing kudu tatahar pikeun nyusun kakuatan. Aing rek nyangan bala nusa ihwan salo balubana nu bisa diajak badami pikeun ngagempur musuh. Moga-moga we sobat bapak aing bisa nulungan jeung ngabantu. Aida pisan kudu indit aing deuk ngajujug ka Gunung Kalayar. Sanggeus mikir nepi ka lebahdinya, jungur kana nangtung ret kalembur Cibendi anu katempo mayakpak di lebak. Suhunan-suhunan imah parantul
Tangka kai ting jaruntu jalan ngebat sawah ngampar es kuning mata kuas. Tapi nyaki itu tatampoan jika kitu teh teu mata lugina bikin hate Murkana mah. Telah nyuluhan seuneu amarah. Anu geus ngagedur dina dadana. Hayang buru-buru laksana ngaduruk Cibendi. Hayang paeh jeung demang-demangna. Ulah aya anu nyesa. Kegi Murkana indit lempang gancang ngajujuk ka Gunung Kalayar. Murkana teu mikirkeun kana tugasna timang di Pawara. Manehna kelakah asa dibere kasempetan pikeun nyangan balan nu bisa diajak badami. Hatena beuki panas sarta niatna beuki buleud. Yen kudu buru-buru nyayagikeun wadia balan anu loba sangkan kuat. Kasugri para wargi banu salampahanana Murkana anu deuk muru ka Gunung Kalayar keundeun sakedeung tunda sakedap. Insyaallah kaharip kasambur deui. Ayeuna urang samper muka teuleun urang teang muka tunda. Nginaan Miro Wirapati nu aya di sedong teh kumaha nasibmu? Kasugri para wargi kiwari urang pusirkeun perhatian urang ka Wirapati. Tina kapaehanana koreja tarekat teh hudang. Sarta rara teret kencang ngatuhu nyangan Sutirah jeung musuhna nyatana urok sadak teh. Tapi nu aya di guha iwa batu jeung batu anu dipikahayang ku manehna mah teu aya. Atuh puguh Wirapati kacida ambekna. Panas hate nyongkap jeung keregeteun ka musuh anu geus hasil ngarebut ni Sutirah. Wirapati jalan jeleng ulak cangkeng padangkrang pedengkreng karangna bancunur beungeutna bareu-beureum awak becepok kotor teu make baju-baju acan. Ada yo. Kamana si Sutirah aduh padang siang dibawa kabur teh ku ka sebelah. Waduh. Bangkali reta mangkrutan kanyahuan ngarana si Badul teh. Kanyahuan urang mana-mana deh. Nahasaha eta jajakan gejuwo teh. Nabet nyahu kadieu teh si goblok. Cek Wirapati gegelan nang sorangan. Terus keluar di guha, kecebur atuh kana leuwih. Terus kokosok bari jeung marsihan taneuh anu narapa dina tonggong jeung dadar. Sanggeus kawilang bersih terus mubus kana rungkun anu ngaroyong kana leuwih. Horeng si mana horeng, manehna geus munggah jalan matu. Babari jeung teuing pieu teuing. Trekel atuh naekan gawir, teuing oge Wirapati geus aya di luhur. Jalang jeleng nulak cangkeng, bedog dolegreng di cakal terasna. Dadak bumuligiran buluda mulikeun karabok. Wirapati sanggeus aya di luhur. Wahangan aya di lebak seah nama kadenge kene ka luhur teh meuni ngaguru. Bangsat. Teteh geus kabur. Aya aing bagja tu daulat. Lau kali nyapu kalau aya nu ngarebut. Satida mau gedingkeun kewe ku aing teh. Da hayang tenang. Hayang sase ngara-karasa nikmatna. Jangan ulah karasa dipaksana deh. Jangan handeu lain.
Aing handul terlaksana kanyi sutira. Jadah sia samangkruk na waing tuh. Lamun kapangi dibabak sia. Cayahan pisan. Aing rek nguah wate jadi sekan tuh. Kitu kukulutus na Wirapati tewaleh gegelan nyarekan karis Wirosada maksud nama. Nuges hasil ngarebut ni sutirah ti manehna. Sangni sarara teret sakedeung nempuan sabeberning eta tempat. Wirapati terus lempang ngajugjug ka muru kagirang. Sabat inget deui ka sobatna nu kamari galungan jeung manehna parebut awewe. Banglu salampahan Wirapati nu muru kagirang. Tendeun sakedeung ayeuna urang kocapkeun kaayaan Kalasurya keur di mana ari manehna. Kasugri para wargi dina mangsa tur waktu anu sarua. Di sisi wahangan aya nu keur limpang sosoranganan. Oreng si manaho oreng eta jalma teh si Kalasurya jiga nu penasaran keneh hayang manggihan musuhna nu geus dibalankeun kana cai. Tadi teh geus reureuh di tempat ngumpulna. Tapi ras inget we ka Wirosada anu terus diterangan deui sugan jeung sugan we cenah kapanji. Barang seru kadeuketan ka kawung anu kembar. Bet nampo jelema bebuligiran. Lempang ngagedi mapai-mapai sisi wahangan. Di sini-sini kweh ku Kalasurya tembet asa-asa wau. Oleh si mana horeng Wirapati anu keur neangan sobatna. Geuning si Wirapati salamet. Jigana baduna beak tadi wahangan. Rangsak ti kakarayut beun. Dan mungkin ada membuli gitu kan siap wain. Rek diintip heula nah ka mana mantogna temenna. Nyangan aing atawa lain ta. Kalasurya terus ngalingker kanu bala. Geek diuk dina tunul. Panon melong ka Wirosada anu beuki lila beuki deukeut bae. Tungtungna nepi ka pelabah tangkal kawung. Tapi teureun terus we ngadudud lempang maju kagirang. Anu numput teu katempueun diliwat teu diretet acan. Atuh Kalasurya ngarasahan euleung terus cengkat sarta ngagero ka Wirapati. "Hei, Wirapati, ada ka mana?" "Oh, kembung." Wirapati ngarenjang bakat kuriwas. Gancang marikeun awakna ka tukang barang breh aya sobatna keur ngajanteng baljeng maung ka manehna. Atuh pungguhe bungahna kabina-bina. Sabab aya balad anu bari sini belaan. Lah teu poho kana kajadian kamari dina mangsa gelut perebut awewe. Surya! Hei! Geuning sia aya di dieu, kenaon si lain? Ceuk Wirapati beri nyamperkeun hatena lugina. Teu bingung ting jiga tadi. Jangan jelema euy. Jangan jelema sa, hiji nya ka urang Cibeni. Ngaku-ngaku ngaran Wirosada. Tadi teh gelut jeung dewek. Di mana? Di dieu. Terus dibalankeun ku dewek kana cai. Barang dilempang ku besok, aduh, kaburu ngoreang kahilir tamageluk, terus ngalolop tuh muncul deui. Ari ayeuna bet mangisi lain, kumaha itu mitina, salamet teunya. Ceuk Kalasurya teu nembongkeun rasa ceceup ka Wirapati teh najan heueuh ge kungsi galungan perebut di sutirah teh. Dia ngarasa ambah ka Wirapati teh, dati kamari oge geus leungit amarahna. Waduh, hampura euy Surya, hampura Kalasurya ieu dewe kamari teh salah sangkal ka si lain. Kadurung teh guna nafsu dewek teh euy. Akhirna urang cilaka. Ngegel suruk sadarea. Sampara pamirsa, nyeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lejenganana insyaallah. Dina dinten enjing, dina mangsa tur acara nu sarua mangdena baris. Anu baris tiasa ngabangunan bagian angka 28. Atuh nuhun kumaha rupi perhatosan anu jeung kantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.